Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jawab atuh ngahenen wae. Astagfirullah. Nah, kurang panjang. Kurang panjangan geus sok. Kalau ngahulang we urang tanya, Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengawal salamu gising dibarokahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Barokah kasabna, sehat salirana, seueur rizkina, ageng milikna, ageng gagaduhanana. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wa harrama syifah wa nadaba ilaih wa aw'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Izrail wal malaikatil ars wal malaikati muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, menyebut Allah nagi ukur aya limaan aja. Tinggal kitu ya, tinggal. Upami panangan abdi teu acan ngeupeul nyebutkeun Allahna ulah hawa kaeureun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Engap ente. Atuh mudah-mudahan ieu urang dia nu hadir ieu tempat mudah-mudahan uga do panyewat bengek sing damang ayeuna keneh. Eta kalah diamina. Aja bareng sehat. Sing sehat aja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fahamnaha wa Sulaiman Daud Zabur alaihi salam. Man kana hayya wa yahiqul qawlu ala kafirin Allahumma iftah lana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala fi du'a sing ikhlas sing ridho pangaminankeun ka musim kuring. Allahumma yassir li rizqi wa sir amwali li zadi ibadati wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah. Wa sir tabidi wa duyu bil istiqamati fi qaryati wa sahiri makhluqati ajmain. Kama sahurta Fir'aun dari Musa alaihi salam wa lin qulubahum kama la tahdida Daud alaihi salam. Fa innahum la yantikuna illa bi qudrati qudratillah jalla sana Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ladunyan wa fahman wasi'an. Ya kashifa muskinati ali masiri wa khawiyah. Ikshifani an wujuhi hadhihi ma'ani ila haqiqati masaila wahfadni anil khata'i wad dalal. Anta muwaffiqu li amri wa anta ya alamal ghuyub. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair walhamdulillahi rabbil alamin.
Pangatur laku panata acara garis dengdek Master of Ceremony garis miring MC nukusim kuring dipihormat ingkersana kasepuhan ingkersana sohibul hajat ai sohibul makosid bapaan sinareng ibu ai anu sami kusim kuring dipihormat khususil khusus ingkersana dua panganten anu parantos di istrenan dina waktosna tadi enjing-enjing anu namina nyaeta Neng Wita Nur Latifah sinareng A Mulyadi mugi aku Allah Subhanahu wa taala dina ngeman rumah tanggina sing dipinuhan ku barokah. Para kiai, para ajengan, para asatidu asatidah anu sami hadir di tempat anu sami kusim kuring dipihormat anu tetiasa disebatan asmana hiji-hijina. Mugi pangresana guru-guru urang sadaya sing diparanjangkeun yuswana, dibarokahkeun rizkina, disehatkeun salirana. Amin ya Allah ya rabbal. Aparatur pemerintahan mina adna wilayah ila ala wilayah dikawit bawahan dugikeun ke atasan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas, Bapak BPD, Bapak Kadus khususil khusus Bapak Kepala Desa manawi aya di tempat anu sami kusim kuring dipihormat Ibu kalih Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah dikawit urang kalih dugikeun ka sepuhna kum sadayana mugia urang dia Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun dina parizkianana oge jaga di yaumil akhir urang sadaya sing tetep dina jajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aja ngobrol cengkat kieu calawah, tak kenal maka tak sayang maka tak punten bising enu ngau masker nyukeun widi we ke pemerintah buka heula maskerna ameh ibu kat ngeuli calawakna abdi calawak ibu ge calawak sami da anger we nu nganggo masker maot anu teu nganggo masker ngilu ngurabkeun saeuceu aya maot rek saha nu ngurabkeunana atuh. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ari aja cinta ka abdi astagfirullahaladzim meni jujur. Ada suatu pepatah mengatakan dari Tanjung Sari Sumedang, love the weak man become strong and the strong man become weak. Kaharti teu ece abdi gimana ngapalkeun bieu Gusti ya Allah subhanahu karim saha cenah atuh ieu teh punten kapungkur kasohorna mah keur alit sok disebatna teh AA ari AA teh ajengan alit pada awakna leutik keneh. Kantos ngiringan pidacil di tingkat Kabupaten Sumedang alhamdulillah juara kahiji loncat nyata ka provinsi juara kahiji deui tina peserta 50 urang nu teu hadirna 48 urang. Jadi menang we sorangan. Ayeuna mah ditambahan ku mustami teh punten ece saha cenah ayeuna mah AAPB. Naon AAPB teh ajengan ageung penek besyakal. Gusti ya Allah hireunakeun suparupa. Tinggal we aya dina YouTube Kiai Cangkurileung asma teh pun guru ti Sukabumi atanapi dina channel YouTube-na atanapi Facebook-na sami Kiai Cangkurileung. Urang silaturahim di dinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sarang Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin kapayun heula cik nu kumisan geus moal balik cenah ya cik urang pentes heula we nya ya urang pentes heula cobi ayeuna bapak-bapak heula ibu-ibu jempe bapak-bapak heula ayeuna 1 2 3 Allahumma sallim ala kapayun heula sayyidina wa maulana Muhammadin aduh
Itu hari setarna saya finishing nating ka mana itu. Punten kami di punten nah lumayan 50. Ibu-ibu sadayana timurang kali pokoknya nama awewe kum sadayana. Allahumma disada. Lumayan lah sakitu ke dipunten ku abdi 30. Gusti aya ka bapak-bapak wani jeung sarikeun aya sorangan teu bisa. Gusti cik ari eta sholawat lagam naon ece es lilin cabe teh kieu es lilin mah nya kan ebel macam kayak wani. Gusti ya Allahu karim salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah eta salatullah dengan tadi aya alat tosin tadi mana toha heula tuluy yasin kakarek dijikin jadi tosin gitu ya. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad ria Allah eta salatullah sadayana Bapak Haji Astagfirullahaladzim kakak sorban palit. Gusti orang dia resep nyanyi resep tenang naon nih hatur nuhun kek meh kuda kapayunnya pokoknya mah di piwaran ku abi kek meh kapayun ka dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dia karena sana rasulullah mustaqim usapkan sadayana tinu mastaka bida jadi mastaka terus kanu patuangan kanu tuur kanu sampean dugikeun kana romeheunana. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hatur nuhun aa, hatur nuhun tausin hatur nuhun. Ibu kali bapak panganten mah teu seueur kahoyong. Sami we abdi berangkat tit Sumedang ka dieu teh sami jeung ibu-ibu. Teu aya sanes bahasa nama ngiring bingah lamun ceuk bahasa Arab nama idkhalus surur. Idkhalus surur kaingkersana pun dulur anu bade bertempur di luhur kasur berjuang di atas ranjang. Bertempur di atas kasur dalam rangka ngadedetkeun bujur. Berjuang di atas ranjang dalam rangka ngasah tulang. Mudah-mudahan ieu dua panganten nu parantos diistrenan dina rumah tanggina sing dipinuhan ku barokah. Da panganten mah teu loba kahayang, cukup sakieu ceuk bahasa kolot mah jamu batu dina bilik kalapa kari samangar. Mun tamu geus baralik mitoha geura ka kamar nyontohan. Kalapa kari samangar ka kadipaten meuli ramutan, mun mitoha geus ka kamar panganten pasti nurutan. Kakadipaten meuli ramutan meuli dukuh di korangan mun panganten geus nurutan tepukuh cicing duaan
lauk asin kumaha sakanana liuk isin kumaha ngamimitianana. Babari Mulyadi ngamimitiana mah lamun cek budak ora pernah sajengan atau nuhun ajengan mana upami cek budak ora mah Mulyadi kieu ngamimitiana teh jawab neng buka dikit kalau sakitu-kitu nah we ngamimitiana mah eta. Masya Allah tabarakallah ieu disebatna panganten baru. Ai panganten baru teh nyaeta panganten anu baru ngah. Ece oge sami jeung emak jeung abah disebutna panganten bari tu lalayu sekar. Ai bari kumaha? Hiji baringung, dua baritu, barisul. Eta ece jeung abah. Punten, rarasaan mah baheula emi eteh abah urang keur can nikah mah asa moal baritu ayeuna mah baritu. Da ieu we contona mah naon itu naon itu pinareup lipat tuangan iya pinareup kawitna mah asa moal depe pan ayeuna mah masya Allah tabarakallah dicanak bobo nangkarak masya Allah siga ayeuna surabi dicanak nongeng siga salendro. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim untung akina ge resepkeun keneh hiji waktu dicokot tengah peuting da nyelap dinu korowokan. Eta teh paling sae ece mah gaduh nu kitu bapak-bapak geus sanes teu gaduh ngan ece anu lagu sae mah naon sababna lamun diibaratkeun jeung susu Indomilk sae keneh nu emak ai susu Indomilk mah aya tanggal kadaluarsana nu emak mah teu aya walaupun tutupnya ayeuna berwarna hitam tapi tidak mudah tumpah pek we dek dikaditukeun oge semua kalangan resep dikawit budang kalih nepi ka aki-aki resepeun. Beda jeung Indomilk, Indomilk mah dihandapna tanggal expire-na, tanggal kadaluarsana. Nu emih mah teu aya tanggal kadaluarsana. Disingkapkeun ku si abah sugan aya dina expire tanggal kadaluarsa teu aya. Matak punten susu nini mah beramal lain beracun kade Gusti ya Allah atuh bersih aki ngajah-jah ya atuh mureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu saya hormatkan sim kuring masya Allah tabarakallah urang sadaya tiasa kempel di tempat itu aya sanes nomor kahijina urang seja silaturahim nu kadua nanyata tolabul ilm neangan ilmu sehingga ulah salah ibu saya hormatkan sim kuring kalih bapak Allah subhanahu wa ta'ala parantos miwarang ngutus malaikat anu namina nyata malaikat sayahin. Eta malaikat sayahin teh piwarang ku Allah cicing kempel di hiji tempat buktos nyaeta di hiji majelis pikeun naon eta malaikat sayahin teh pikeun nyabutan pirang-pirang dosa na jalma anu hadir mata kadang-kadang urang lamun keur ngaji keur ngaji bapak kadang-kadang urang sok kieu nunutan sehingga kumaha malaikat sayahin ngadakwa ka Allah Gusti kedah palih mana abdi nyabutan dosa na jalma nu hadir di pangosan dina arah-arah punukna pantes nalika urang keur ngaos pangarsa ajengan keur ayeuna ngacaprak urang pan kieu we tunuh eta teh keur dicabut dosa ngan lamun ayeuna nunutana sakieu berarti dosana saeutik lamun nunutan geus sada behanap berarti dosana da loba lamun geus nangkarak berarti loba pisan dicabut sadayana kabingung karungsing kasusah dosa zaman nu hadiri pangaosan alhamdulillah dikamanakeun cenah Gusti ieu teh dosa perdosana zaman nu hadiri pangaosan teh bikeun ku anjeun ka saha ka jalma anu uih ngaos pangpayuna mangga bade aruhi masal malaikat tos sayogi ditutup tong salah tong salempang urang ngaji mah masyaallah ku Allah diberikan ketenangan hidup tenang we kadang-kadang keur pangajian urang bisa huhahaha tapi di imah mah kadang-kadang urang loba hutang loba ayeuna mikiran hutang leres henteu kabingung karungsing aya di dinu gaduh sametan aya sing lunas amin tuh anu dinu poek tuh katiri tuh na poek berarti ngahulang wae teh keloba hulang-hulang sia ece lain loba hutang ngahulang tuh atuh nuhun panisa guru. Ibu saya hormatan sim kuring punten dawuh Rasul meningakeun bahwa man salaka tariqan liyatlubal ilma sahalallahu tariqan ila jannah barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk bertalabul ilmi Allah akan membukakan pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kumaha
urang dieu lamun hayang ka surga ulah poho kana ngaji. Kamana mah caca jalan ka Jogja ka dieu mah sakaang kapalih wetan. Kamana mah ece jalan ka surga ka dieu mah alah yeung ka pangajian ka ngosan tung turung tung astagfirullah akur jeung di Sumedang lamun turung tung tadi tungtungan ku jereng teu ngeunah. Jadi intina urang teh ngaj sok calawak ngaji ece hoyong barokah ngaji ece hoyong leungit kabingung ngaji sok jawab ku sadayana hayang berkah tarikan hayang berkah obat bingung obat pusing aya nu nagih bayar banyak inu nagih ngaji ece abdi bade nagih a'udzu billahi minasyaitonir buah beata si ece bayar. Masya Allah tabarakallah ya dangukeun Kang Neng jalma anu sok daek ngaji mah bakal introspeksi diri bakal ngaji beda jeung jalma anu tara ngaji. Jalma anu sok ngaji mah bakal lemah lamun salaki kasar pamajikan sok leuwih kuduna mah mun salaki kasar pamajikan kudu leuwih lemah da ibu-ibu mah maluk hal. Astagfirullahaladzim. Ieu nu hadir kunti sawareh ya. Gusti ya Allah Rahman Karim. Serem kieu. Jadi punten jalma anu sok ngaji mah bakal lemah lembut, bakal loba introspeksi diri. Beda jeung zaman utara ngaji jauh tinu bedug, jauh tinu agama, jauh ti masjid. Eta we kasalah ka pamajikan jeung jadi anak budak ditony. Pamajikan dicap. Nu kitu salaki kompak seeuceul koplok. Astagfirullahaladzim eta kasalaki nyebut koplok urang di mah kalasar kompak sagala bisa keun bae disebut koplok ke salaki kitu mah koplok ge ngeureueuh ngaji lain ngeunah. Astagfirullahaladzim nah itu kolot-kolot beukian dek Gusti pajengan. Masya Allah tabarakallah. Ibu saya hormat dan simkuring urang teh ngaos, urang teh ngaji Allah memberikan ketenangan jiwa. Tenang we keur ngaos mah. Nah, itulah salah sawiosna paedahna urang sok ngaos dipasihan ketenangan jiwa ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jaga bakal dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Yeuh, ibu-ibu nu hadir teh bakal jadi widadari kabehanana. Dina kitab tafsir Yasin sifatan tina widadari surgana Allah nu kahiji nganggo acukna sahlai katingali eusi jeung jeroan-jeroanana punten aason tah jeung jeroan-jeroanana katingali beda jeung ayeuna mau bisa katingali naon jeroan kumaha wallahu alam teu katingal tapi engke jadi ibu-ibu jadi widadari surgana Allah katingali eusi jeung jeroan-jeroanana. Nu kaduana sifatan widadari surgana Allah teh di mana acaina saket selak lungsur ke alam dunya nukil nu kahiji ieu cai nu aya di alam dunya bakal amis kabehanana. Akurkeun jeung acai ece amis apa bau seungit apa hangru. Gusti ya Allah ya Rabbana ya Karim ari urang megeneng ai kauleman gagah siga widadari nah ari di imah siga kunti. Heuda eta we geuningan ai kauleman mah saga dipasangkeun bedak wardah dipasangkeun 3 cm setengah meuni herang kabina-bina pantes siga careuh bulan lipstik Mirabella ditaplokeun 2 cm setengah pantes siga maung tos ngedahar mencek. Jadi di Nurarai teh geus 2 toko hiji wardah nu kaduana Mirabella ai gugah tina pangkuleman Allah Karim ieu rambut siga ku angin puting beliung geus teu puguh rupana teuing ka mana. Allah Karim ngabaliur ai di dieu Pulau Sumatera jeung Pulau Jawa. Ari gugah Masya Allah hangruna kabina-bina eta we isuk sasubuh ucing rek nyampurkeun ge teu jadi da meureun pengar bobora salaki ucing ge sieuneun dan dahar ku ocoy teh jengkol we sok jawab isuk-isuk berang-berang sore-sore peuting-peuting
matak pantes laroba runtag rumah tangga teh akibat ku jengkel si Ece lain jengkol mah daharun jengkel we eta mah Allah karim masya Allah tabarakallah Ece mi eta ibu hormat sim kuring kade Neng Wita tah dangdan teh lain keur batur keur salaki kade tah ya kanggo minyak sengit lain keur batur keur salaki masya Allah tabarakallah. Nah dina rasan ayeuna dina raga walimatul naon itu ya Musa ieu mah ya teh deui teh walimatul ya Musa walimatul arus atanapi walimatul nikah lamun cek bahasa urang masuk disebut teh panganten ari panganten teh hartos namanya eta cek urang Sunda mah pangan teh dahar ten teh duaan hartina berarti dahar duaan aya deui papangantenan ai papang teh kiih ari ten teh duaan berarti kiih duka pakiih duka kiih duaan teh apa eta mah mangga we bagian ayeuna Neng Wita sareng Amuyadi eta mah masyaallah tabarakallah disebatna ge panganten mata gini aya bahasana ge kieu pokna duhai senangnya pengantin baru nanti lalalala sakit tengenahan lalalana cik akurkeun kieu cik ibu teh jawab korolong kakolong kita jawabna lihan deui duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau acan bagaikan raja dan permaisuri duduk bersimpu bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Gusti Allah hireureun karim tah kitu tuh cara langap jeung abdi mah tong isinan ngan itu sok ngerakeun Masya Allah tabarakallah ibu sana hormatin sim kuring ieu teh salah seus takdirna Allah panganten dihijikeun kaon akad tadi ieu teh takdirna Allah urang ge ngariung sami ieu teh takdirna Allah ulah salah jeung ulah lepat kade ibu percanten teu ieu takdirna Allah bapak percanten teu bising majarkeun urang teu percanten kana takdirna Allah urang nyanak contoh heula di abdi aya punten tukang peuyeum eta tukang peuyeum teh ngamodal 500.000 lamun seep 2 tolomong berarti bakal meunang artos 1 juta tukang peuyeum tah ngamodal 500.000 nya gancanna carios eta tukang peuyeum teh angkat di abdina jam 7:30 dugikeun ka alun Tanjung Sari kurang leuwih 9:30 eta tukang peuyeum mamawa peuyeum cek tukang peuyeum teh ternyata bobor nu Noel nu meser ge teu aya terus we peuyeum 10 menit kemudian didinya tukang peuyeum katabrak jekur langsung labuh manehanana peuyeumna gugulutukan dicabak tuur leklok tarang kentob bujur nyeri waduh tebenar ieu nabrak saha jer ngamek eta tukang peuyeum langsung ternyata nu nabrakna teh nyata nu gaduh mobil Avanza ngamek tah tukang peuyeum cek tukang peuyeum teh kieu cik tukang sing bener mau mobil teh nepikeun ka kami ayeuna labuh katabrak sagala hampura cenah papan abdi teh teu kulem-kulem gaduh kerjakeun di kantor teu kulem ti kamari hampura isukan teh cenah kalangkang sing goreng bapaknya muhun cenah kami heuh cenah pa hampura we mana cenah peuyeum mah itu ku gulutukan yeuh pak keur peuyeum mah cenah ayeuna mah 500.000 keur peuyeum tah nuhun cenah peuyeum sih oke tuur leklok 500.000 keur tuur sih boleh cangkeng asa pegat 500.000 keur cangkeng sih oke tarang asa kentob 500.000 keur tarang jadi sabaraha 2 juta saisuk tah kudu mah meunang 1 juta ayeuna meunang 2 juta ngan sababiana katabrak heula mobil geus kitu mah nu gaduh mobil angkat peuyeumna dicanak ku gulutukan teh dicanak diusapan lebetkeun kana tolomong wih we ka bumi dan dicanak ijis teh
datang ka bumi nu pangheulanna ngamek nu jadi pamajikanana eta pamajikanna ngamekna nyingsatkeun anrok waos kekerot urat ranteng soca bolotot ieu we nyingsatkeun anrok leuheung lamun make jeroan imah teu nah sakan si teh dagang nama kenah tuh aya geus balik tawa kasih polotot sagala bari ngamek siga urang dia dagang nama dagang akang teh kata berapa mobil Avanza cenah meneh geloknya mobil Avanza teh lain mobil lah jelema nu puguh mah ngan akang teh dibere ganti tah 2 juta kumaha gorowokna alhamdulillah ece kan duitna meneh hejo akur jeung urang dia eta nepikeun ka pamajikanana disuhun itisna alhamdulillah cenah akangnya aya rezeki mah cenah teu ka mana atuh mudah-mudahan we anjing masing katabrak deui gelo eta pamajikan samude kitu Gusti da jeung nyana rek kabuktoskeun takdirna Allah Subhanahu wa taala tukang peuyeum enjingna angkat deui anjeunna nyenak peuyeum nu kamari teh ya cek tukang peuyeum geus niatan kamari menang 2 juta sugan weh ayeuna mah menang 3 juta da ngahajakeun init isu keneh datang ka alun Tanjung Sari ka tengah jalan poyom nu nabrak teu aya nu meser teu aya nu noel teu aya beuki tengah setengah jam kemudian dirinya jopret anjeunna ke bis asup ayeuna kana solokan poyom teuing ka mana waduh nepikeun ka lieur kieu mah jadi ya 3 juta yo cek tukang poyom tah teh anjeunna cangkat harita keneh rek ngamek jeung saha ayeuna nu nabrakna ternyata nu nabrakna bukan motor Ninja bukan mobil Avanza tapi nu nabrakna Doma Garut waduh kudu kasaha cenah yo ngenta ganti Masya Allah tabarakallah tuh nu pada akhirna kumaha eta teh takdirna Allah Subhanahu wa taala da urang kumpul di tempat teh ta sanes kalawan takdirna Allah mugi urang ditakdirkeun jaga di yaumil akhir aya di surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah dina bab rumah tanggi teh aya kewajiban salaki aya kewajiban anu jadi pamajikan catet taku sadayana di ilmuna dawuh Rasul muniakeun ayyut aimaha idza ta'ama nomor kahijina kewajiban anu jadi salaki teh mere kadaharan kanu jadi pamajikan kadaharan nu mana cenah Pak Ustad kadaharan mah hiji kadaharan nu halal keun soal ngeunah jeung teu nah nu penting mah halal we heula punten ngan ulah sakali-kali amu ya di kieu amu ya di punten uih ti pangdamelan teras teh meser sate di payun jauh kedawok we kana sate datang teh ka bumi ditaros ku neng Wita tuang heula cek jadi salak cek pamajikan teh tuang heula parantosna tadi neng di mana teh tuang teh eta we di parapatan sareng naon tuang teh sareng sate mana tuh sate na nyanak teu ieu we bauna dosa tah salaki cek punten salaki oce osokin tara ngaku apal hiji eta tuangeun tah catat nu kaduana kewajiban ayeuna salaki kana janten garwa teh ayyak suha idakusia masihan raksukan anu buni tertutup oratna siga ece kita mih eta ibu neng buni sabab naon awewe mah ti luhur nepi ka handap ora tungkul cenah pira ge rambut nya rambut menang rebonding beak 500.000 digebaikeun sisi jalan bari kieu tah nyisiran tur bari nyanyi Gusti ya Allah ya Rabbana Karim ari ayeuna kutu jeung ayeuna kuara celeng harita keneh lebar 500.000 di dinya digebaikeun maruk moal dosa bobor seueur sahelai saja yang terlihat oleh orang lain maka dosa hukumna keur ece jeung salaki ge kabagian naudzubillahi min tutupan ange raksukan amunya dipunten ceuk jawab ku sadayana ece osok tara dipasihan dipangmeserkeun acuk 3 bulan sakali osok tara cing tarik obing pang menangkeun ece osok tara dipangmeserkeun acuk 3 bulan sakali 5 bulan sakali 7 bulan sakali setahun sakali itu ge hidang urang rek lebaran eta oge Pak cenah budak geus hayang meuli baju alasana teh budak padahal mah indungna
tah tuh duit najung meuli ka pasar. Masya Allah tabarakallah. Raksukan teh amu ya dipunten masihan raksukan teh kedah nu buni tertutup oratna. Geuning sok aya legging. Zaman kiwari legging, ibu sok ngomong legging masuk. Punten eta teh legging teh memang tertutup ngan katingali ngajenol. Laras henteu. Boborah ayeuna pangersa ajengan di dieu abdi ge resep. Hiji waktos di abdi aya ini make legging. Abdi euy pangaosan. Ngalek kita bae kieu mun ruas pernah mari teu ngaji alasa sia geus kitu teh beretak teh humpat gedebut teh labuh barawak teh suek abdi teu beuntak dohi naon sababna eueuh tingalieun pek wae lain ulah ece nganggo legging yang pernah tutupan ku anarok pantes tak katinggala masya Allah tabarakallah ari ieu mah kumaha Allah karim Allah tabarakallah masya Allah tabarakallah nepikeun ka urang ngau acuk teh paduh heuai we ngau acuk teh di luhurna ieu ngau kerudung ai kadina make lekmong ai ka handap make kolor pantes siga buntelan hitut Gusti ya Allah ya Rabbana Karim jeung salaki weh kebain salaki ih sugan aya rapihna teu aya justru memangnya keur jadi garuk salaki mah wayahna ibu kedah ngangorak suka nu paling seksi sa alam dunya salaki ke nonton calik we di dieu nonton ayeuna Persib malom Persija terjadi teh tahun kemarin 22 nonton didinya kurang mewe gol terjadi cek salaki ece teh ece dandan didinya lipstik pasangkeun bedak pasangkeun rambut rapihkeun sok anggo nu paling seksi salam dunya didinya ece teh ngalangkung panjeun salaki barade ya osok ieu tara astagfirullahaladzim ya cenah ari kitu-kitu mah siga kanu bala-bala naon bedana jeung bala-bala tawisan ku urang teh ece pek anggo acuk teh nu seksi teh keur salaki urang lain keur batur kana awas Neng Wita punten pasihkeun diri urang teh keur saha keur jadi salaki matak punten panganten mah insyaallah hiji seungit anu kadona barunga pan ke penting teh aya sisiniran aya panganten baru mah kieu mudah ece we baheula gorowok weh cek anu jadi salaki teh Mulyadi ka Neng Wita omat neng ulah rewas bising aya nu heuras-heuras sagede buras eta teh kulit anu heuras Neng Wita tok eleh geleng sarua dinya jawab omat ulah bendu lamun aya nu munung sagede bolu eta teh kulit malulu Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kita Neng Wita tadi taros cacadelan ai panganten mah gitu cek Mulyadi Neng eta cenah naon atuh dina pangambung aya hideungan Masya Allah tabarakallah karasa tak abdi itu karang saha eta teh karang Neng kangge saha kanggo Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kanggo jika tuh cenah urang canak karangna cabut tah karangna ayeuna usaha cenah ieu ngajenil-jenil kieu aya siga volumean nu Neng kanggo saha ieu kanggo Gusti Allah ya Rabbana Karim nikmatna sangat luar biasa keur panganten tah beda jeung urang Allah Karim kadanya Mulyadi masihan raksukan teh anu buni anu tertutup oratna ulah sagawayah nu katiluna kewajiban anu jadi salaki kanu jadi pamajikan teh nyaeta nomor katiluna mah ulah ngahina kanu janten garwa komo ngear-ngear anu janten aibna atawa ece sauihna kan salaki terus beres nikah teh lain cenah abdi mah teu bisa hees nah gitu kumaha menang 3 minggu mah teu bisa hees penting teh eta salaki begitu ka kerek watari sajabat ki kerek teh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta dinu suku namanya pinuh koromehon atuh cenah kasur ge beak 3 siki 3 minggu ayeuna teh Gusti aib anu jadi salaki diwartos nganu sanes dosa hukumna takade salaki kalau jadi pamajikan sami lamun nger-nger aib anu jadi pamajikan dosa hukumna keur salaki naudzubillahi min
naon deui atuh kewajiban anu jadi salaki kanu janten garwa teh atawa sawihna punten Bu rawuh Rasul nyakeun ayut imaha ida ta'ama wa yaksuha ida tusya wa la yadribal wajha teu meunang neungeul kana rai kade keur salaki teu meunang neungeul kana rai. Masya Allah tabarakallah temenan ngan dina kitab buku dulu jen di tengahnya dinyakeun suami boleh memukul seorang istri apabila ada syaratnya tersebut. Apabila ada syarat tersebut hiji suami boleh memukul seorang istri apabila nomor kahijina si istri tersebut keluar ti bumi tanpa izin jadi salaki kade tah kade neng bita reka pasar ini sorangan teu bebeja heula ka salaki ece reka warung teu watasa ka salaki dosa hukumna mata kana usum pan aya HP Facebookan len-lenan WA-WAan aya nama gampil ku WA we boborah di ece di dieu di abdi weh di kampung ni geus bisa kana HP aya nama bahkan ini teh geus boga Facebook alus website nage www.pewot.kriput.com beaku sorangan baheula mah punten apa kapungkur lamun hoyong gambar bluetoothkeun lamun hayang foto bluetoothkeun mata harita belut beak di sawah kabehanana pindah kana HP rabeng di bluetooth baheula mah ayeuna mah cukup ku WA Masya Allah tabarakallah kirining Masya Allah cukup sakitu ayeuna mah Allah gari Masya Allah tabarakallah wawartos heula kanu jadi salaki reka ditu ka dieu ge nu kaduana suami boleh memukul istri apabila istri tersebut bersolekna sangat terlalu dangdana kabina-bina sehingga batu resepkeun kanu jadi pamajikan urang berarti urang ngilu dosana. Nukatiluna suami boleh memukul istri apabila nukatiluna si istri tersebut alim diajak ke kamar. Tafsirna naon? Alim diajak hubungan keluarga. Nolak. Ini bade mung cangkel. Tas ngarame tadi. Ai pagawe nonton TV India na antep kieu nonton. Tempona malam Jumat teh lain buru-buru dangdan. Imah kumaha Masya Allah tabarakallah aya duit kakarek bager ka salaki aya eueuh duit sarage nongeng aya salaki boga duit Masya Allah tabarakallah nepikeun ka ngalagu pan aya basa laguna ge mun salaki teu boga uang ka salaki wung wang di dapur jadi trong treng trang ka anakna balerang mun salaki boga duit kasalaki cuat ciwit ngagutak gitak imit ngasongkeun liang berit Gusti ya Allah ya Rabbana Karim aya boga duit mangga cenah abili bade tunggang atanapi bade tuang mangga Gusti aya boga duit mah kitu akur jeung pamajikan abdi sarua dikersakeun teh pamajikan abdi ge awewe dikersakeun tadi Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kade neng kudu bersyukur ece mih eta ibu kudu bersyukur lamun dipasieun artos 50.000 jawabna alhamdulillah dipasihan 30.000 dipasihan 10.000 dipasihan 5.000 kabina-bina teuing ai dahar hayang jeung nu ngeunah ai mere ukur 5.000 kabina-bina ceuk abdi daripada kabina-bina mending kabini-bini ka dituna teh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kade urang kudu bersyukur sehingga kumaha rek dipasihan naon bae neng wita kun janten salaki asal halal nu penting mah urang bersyukur alhamdulillahirabbil Ibu bapak hadirin wa hadirin rahimakumullah punten neng wita niatan neng wita ayeuna rumah tanggi teh rek mencita keturunan soleh jeung solehah nek naros ka ece ka eteh ka ibu ka bapak hayang boga budak nu soleh hoyong teu urang tak kudu soleh heula nyieuna oge kudu soleh lamun urang hoyong ngadamel bolu anu hasilna sae berarti loyangna kedah sae terus bahan-bahan lagi kedah sae otomatis sehingga aya dinya kewajiban kolot kanu jadi murang kali catet geus sadena 3 tah 3 kewajiban kolot kanu jadi anak nu kahijina ayyuh sina ismahu pasihan jenengan anu sae kade lamun di abdi masuk di etang ce pitik walik toronol bantuan
pitik walik toronol lain jagong jago di saha nami teh oh anu itung kuninina cenah ki ulah nih yang diletik entos we ganti deui saha teh ngaran teh Muhammad Taufikur Rahman oh alus di ningali dijalu cenah ni imah ya ningali jalu alus heureuk teh jalu kumaha pana lakinya ngan punten kadang-kadang di abdi masuk di pasien asma lakob lanian bakat kunyaah kanu jadi anak bakat kunyaah kanu jadi incu kadang-kadang sok di pasihan lanian saha nami teh Muhammad Taufikur Rahman di ladina saha si Entod punten kumaha lamun diheureun ku tatangga Entod ari Entod bobo sareng saha sareng bapak sareng mama ari Entod belah mana belah tengah ari mama belah kenca bapak belah katuhu lamun dihijikeun ku matod mama Entod bapak raosan teu henteu diheureuykeun pasien asma lakob sepuh kapugur mah sok dietang pitik kualik terono jago pasikeun ka kesana guru urang atawa kieu kadang-kadang sepuh kapugur mah walaupun asa-asalan tapi ngeunaan kana hitungan saha nami teh murang kali teh Neng Misah naon hartina Neng Misah sing horeng mana horeng kieu budak lahir ka alam dunya poe Kemis malam Jumaah ningang we awewe Neng Misah ai di urang di abdi di gardu sami kadang-kadang masihan ngaran budak teh kumaha keur hamilna lamun keur hamilna resep kana konyal budak lahir ka alam dunya awewe disebutkeun Neng Konyalawati lamun resep kana jeruk ngahakanan jeruk we keur hamilna teh jeruk kawati bisa jadi seperti gitu mata punten Neng ujang punten sing nyaah ka indung jeung bapak indung teh capek sok jawab ke sana ibu Inung anu bapak anu inung anu melenung eta bapak anu ngompa barudak singnya asing dadeuh jadi indung hamilna oge 8 bulan jawab ku eteh ku mih ku ibu capek hamil teh capek nyeri ngalahirkeun teh nyeri bohong nyebutkeun nyeri ngalahirkeun aya budak geus 5 lain capek lain nyeri ngeunah weh nu aya masya Allah tabarakallah yeuh ibu teh pan repot ujang nyai Neng tingali inung urang sadaya ripuh ngandung teh boborah ece meh eta ibu nu ngandung 8 bulan abdi weh ieu nu kirang langkung 3 bulan setengah ngap komo ece 8 bulan matak aya bahasa kieu geuningan sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan woi nyarius woi 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan 10 bulan 11 bulan 12 bulan oh kalau guprung akhirnya aya 12 bulan aya naon cek hah muning lain muning pan keur ngobrolkeun jelema ece jelema ge aya nu 1 tahun imah nyebut muning melong ka abdi geura sok Gusti ya Allah udah mana kali ya aya nu 1 tahun ge ngan sok dipasan kelebihan ku Allah hiji salakan anu kadua diberi ayeuna penglihatan barang-barang gaib eta anu 12 bulan atau nepi 1 tahun 8 bulan urang capek ngandung masya Allah tabarakallah dari teh ieu Neng Wita kade nalika engke hamil wayahna anu jadi salaki teh dudut sirahna kadela sakodong aya naon Neng cenah bantuan Neng teh naon gitu bantuan ngahojeun cek punten salaki kudu apaleun capena ibu ngahojeun geus kitu teh kumaha cek Bu Bidan geus siap maparaji geus siap didinya cetek ieu Neng teh kieu masya Allah tabarakallah salaki gigireun didinya sok cenah Neng geura kaluarkeun napasanana pernapasan anak mangga neka gua ke tenan naon dar teh gua cek pamajikan cenah gua tah eta teh geremna Gatot Kaca pamajikanna gerem kedua ianganna salaki ge sarua 3 kali ngahujeun nu pamajikan ngagebroh nu salaki ge sarua ngagebroh kan pada nusa laki mah sikian siki kacang siki jagung geus sejabana ya we gorowok cek pamajikanana arek ka mana pan budak geus lahir gandeng aing teh kebusiatan
Meureun tarik teuing ngahojona. Masya Allah tabarakallah ibu seunah hormatkeun si beuring dudut neng tah. Nu jadi salah kita meh apaleun nyerina ngalahirkeun. Kabayang euceuk kapungkur 8 bulan lami nagrasok. Rek bobo nang karak eungap, rek nang kuban sieun bitu, rek nyangigir eungap. Paling banter dinu kursi kieu we bobo teh 5 menit budak geus usik. Nah tempo lahir ka dunya budak lahir ka dunya alhamdulillahirabbil alamin dawuh Allah nyakeun hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain kreng hapranyu budak geus lahir ka alam dunya nyedot getih euceuk 2 tahun lami na asalna mah beureum ngan disedot ku budak jadi bodas rasa na amis ngan lamun disedot ku bapakna haseum. Nah cepet apa pernah ngasaan sakali-kali na Gusti ya Allah Rabbana Karim budak mah genyol we nyota genyol budak 2 tahun lila na euceuk teh panrido we tengah peuting budak ceurik langsung kodok burial lol eta jurus nih jurus ibu-ibu eta rek na angkot budak cerik langsung kodok burial lol jempe ta budak jam 2 ayo disada deui langsung we kodok burial lol cager tak akina Gusti ya Allah ya Rabbana Karim budak lahir ka alam dunya urang mah kadang-kadangnya jeung budak bakat kunyah kadang sok cacadelan geuning kieu hao hakeng osok itu orang diosok geus ganti Allahu Akbar imah kumaha ka budak teh budak taha ieu nya budak taha oleng-oleng atut Gusti teh ka budak mun budak bisa nyarita paling kicek budak sia nya budak saha deui atuh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kadang-kadang nyarikeun budak ya kudu mah ku sholawat ku ngos Quran ieu mah pan ku lagu-lagu ayo tungteng aya di dinya trio wek trio macan araya di dinya kieu we paninina teh neng nenggung isukan urang tikun culung nya paeh kabehanana teh lagu trio macan aya ka dinya iwak peyek nasi jagung budak penek hese jangkung ini jangkung kumapan penek saya tambah tuh Gusti datang tungtang dinya datang ting kemana di mana naon judulna eta cek urang dieu mah alamat palsu cek abi melain kokot tetengan kapan teu apal ting ka mana yeuh tong sok cacadelan mun salaki keur ngamek ka karek salaki teh keur ngamuk amuk-amukan cicing na kursi sampeurkeun ke urang kieu pelong manehanana ih budak taha ieu nya oleng-oleng atut eureun moal ngamekna leuwih edan Gusti ya Allah ya Rabbana Karim capek euceuk teh capek ibu teh nari kang ngurus budak ti kawit lahir pikeun ka jebrogna capek sangat luar biasa nepikeun ka sok aya bahasa kolot kieu gini bahasana cenah Pak Ustad alhamdulillah enem tos nikahkeun incu entos nikahkeun anak nu bungsu mah alhamdulillah cenah ya jongjon bohong kanyaah kolot mah teu aya jongjonna di mana geus nikahkeun bungsu datang we incu saha nu ripuh ninina jeung akina mata kanyaah indung bapak mah teu aya tungtungna kek di mana maut kakarek Masya Allah tabarakallah wihan deui urang hoyong budak nu soleh hoyong gaduh budak soleh kade tong hilap pasihkeun ka guru urang sadayana kawajiban nu kadua lamun urang aya boga budak soleh pasantrenkeun senab bisa ngaji serenkeun ka ustad teh kade ulah siga di Sumedang itu budak saha ngaji teh nya tuh cenah teu apal ting budak saha ulah nepikeun ka kitu heuh cenah da sok era cenah ka ustad teh euceuk punten bapak punten tong era-era ka ustad mah lamun urang rek nitipkeun budak canak budakna jeung hiji canak samsu saslop centang ku kueh kalengkong guan 8 siki centang ku beas 2 ton setengah centang di ayeuna ku BHS geus jongjon bakasu mengetah nu jadi guru ngawuruk menjadi anak urang
Pak Ustad hapunten cenanya ieu mah tamating sakedik we cenah mah hapunten apa bisa abdi teh isina kabina-bina mung abdi teh hayang buka murang kali anu soleh yang bisa ngaji di mana abdi mau tengke dipangajikeun ku murang kali abdi wayahna we Pak Ustad pangurukeun tah ieu samsuna tah ieu ecisna tah ieu ayeuna behasna mangga ka Pak Ustad bakal sumanget ngaran Ustad nuhur jadi anak kecil jangan jang langsung pan budak teh ngelek kitab ngelek Al-Qur'an dinya nu alif-alifan teh buka ke budak teh nah gorowok teh cek Ustad dina harita alif cek budak ke sarua alif cek Ustad bah cek budak ke sarua bah dar Ustad sumanget budak ke sarua sumanget ngan alhamdulillah ece budak kurang ngaji di Ustad eta menang 3 minggu langsung teu bisa ngadenge oh da meureun katorekan meureun tadina sumanget tuh ece sing bagja pasantrenkeun budak teh ka pasantren mung cenah Pak Ustad cenah budak mah lamun pasantren sok bodog santri mah bodog pagawean ke gagetan arana teu kieu santri bodog ustad ge bunga si ece bodog tah ka Ustad nyebut bodog ngahina dua tah geus ngahina Gusti ya Allah ya Rabbana ya Karim bunga Ustad ke sabab tong salah santri di mana budug eta teh cerita wis barorok lain barokah nanya barokah nu budug Gusti ya Allah ya Rabbana Karim ibu saya hormateun sim kuring ieu ulah urang boga budak tilu kieu we nya urang boga budak tilu tah nu hiji jadi polisi tentara nu kaduana jadi bidan nu katiluna jadi ustad pan di mana urang mau teh babari cek budak nu kahiji jadi tentara kieu ibu ngariung sadayana wayahna cenanya pangajikeun Quran keur mamah abdi bade ngantunkeun amdunya ieu keur engkak-engkakan wayahna pangajikeun Al-Qur'an Yasin ngan lamun aya nu teu ngaji ku abdi rek dibedil hiji-hiji cek budak nu jadi polisi tah dor ngaji Quran datang main kadua jadi bidan ay cenah ibu-ibu cenah wayahna pangaoseun Al-Qur'annya cenah kanggo sepuh abdi bade ngantunkeun amdunya pami ibu-ibu alin ngaos Al-Qur'an kayak ku abdi bade disuntik hiji-hiji datang we ustad gelutuk langsung budak nu kata jadi ustad tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ih ngeunaheun khufifa adabuhuma walau kana kafirin indung bapakna nalika asup ka jero kubur bakal dientengkeun siksaanana sok sanajan kafir duanana sabab ya dipangmacakeun Al-Qur'an kun jadi anakna alhamdulillah bagja urang gaduh murang kalih anu soleh jeung solehah mah kitu tah Allah karim no sababna teu aya deui tadi kakabagjaan urang di alam kubur iwati doa jeung jadi anak anu soleh insya mataksinya kagur urang sadayana nu ngawuruk Al-Qur'an ka budak urang nu ngawuruk kitab ieu singnya no sababna urang teh butuh ku usah teh kada butuh sami mah jeung Sumedang sami gasok lamun aya anu maot lumpat ka saha lamun ayeuna anu kasurupan lumpat ka saha anger we tengah peuting digedor budak urang rek ngalahirkeun hese wae anger lumpat ka mana ka bidan ece lain ka ustad kade ustad mah teu bisaeun ece rek ngalahirkeun lumpat ka ustad engke ku ustad dicanak ka bawah jeung bobogan ece sakalian ka bidan heula mun bidan teu bisaeun bawa ka puskesmas mun puskesmas teu bisaeun bawa ka ustad ka karek cacingnya urang teh ka ustad tengah peuting ngagedor panto imah ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam saha eta cenah di jero eta saha di luar abdi cekokom aya cekokom aya waduh cekokom aya di mana yo Ceu Imas Ceu Nunung Ceu Eti waduh araya mudah-mudahan sing lebet ka surga amin Gusti ya Allah ya Rabbana Karim cenah Pak Ustad aya naon abi teh gaduh pariogi ieu pun anak bade ngalahirkeun cenah hese wae geus kitu kumaha bade nyuhunkeun doa we ka Pak Ustad sok atuh mawa caina nyana ki caina mah Pak Ustad da dicanaki we simpen cai teh aqua wah herang cai teh nya teh tah pantesna mah geus maju ka peuting kieu mah kuduna teh pokari swet mun nyuguhan ajengan pokari swet pantes nama naon sababna pokari swet teh pengganti ion yang hilang matak di abdi pernah coona boga salaki namina Mang Ion
Mang ieu nantunkeun alam dunya eta ceunah gagarawakan. Batur mah ceurik manehna mah kalkah nguyupan wae pokari suet. Ditanya ku incuna, "Ma, batur mah ceurik cenah Mang ieu ngantunkeun teh Abah ieu ngantunkeun teh ari emak kalakah nguyupan pokari suet." Tonggu jurujang pokari suet teh pengganti ion yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kieu wungkul jadi mau balik teh doh. Lamun eueut ge sok ditinggalikeun, abdi teh sok isin, ai mah tama isin teh bismillah. Alhamdulillah. Mana caina? Ieu cenah Pak Ustad mangga. Jampean Ustad teh buka we, lep langsung ieu. Langsung we ku Ustad pada ciduhan. Tah cenah mak geus beres. Oh, terus beres. Sok bawa we. Cenah Pak Ustad nah cenahnya jadi kieu kumaha gitu carita cenah jadi koneng saeutik. Oh umur gading asup kadinya tengah peuting ngagedor Ustad urang mamawa cai diusapkeun kana beuteung jadi anak urang rek ahirkeun 10 menit kemudian gebror lahir ka alam dunya. Alhamdulillah singnya tah ka Ustad kamaotan ku Pak Ustad nu kasurupan ku Pak ngurapkeun ngagotong mayit RT menyaku Ustad diborong kasar Ustad di mah ngagotong teh kudu ku Ustad Gusti ai sagala diborong ku Ustad geura ari mere jarcok mere sarung tas tinu maot gerasok dipake sa subuh ngajung jurigan matak pantes di Sumedang mah loba Ustad jujur saacana jurig astagfirullahaladzim mur abdi teh korongkong gitu berenya jujur di Sumedang Mang Gusti aloh tilu tang hina ka Ustad dibot jurig. Masya Allah tabarakallah ibu saya hormatan sim kuring tah urang singnya sing teh kan jadi guru urang sadayana mun teu aya guru urang punten urang geus semua bisa ngecah alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sa jabar sa hijikeun jadi ba jabar ba ta jabar ta kop jabar ko jadi ba jabar ba fa jabar pa sin JRC iya jabar ya jadi bagus ya tenan bisa hak urang teh sakitu ti guru urang kade singnya sing deudeuh kenjeutan guru urang sadayana insya kembali ke mana laptopna ya ibu saya hormatan sim kuring neng punten ujang punten singnya jadi inung jeung bapak capek ngaulaan jadi anak teh berang digawe peuting digawean menjadi pamajikan jadi indung tah Masya Allah bapak singnya kan jadi pamajikan ripuh kade oh cenah ripuh kumaha pan abdi mah cenah pan usaha di pabrik usaha dan bangunan meunang keur pamajikan punten pamajikan mah leuwih ripuh leres teh ce sok jawab ku abdi dipamunangkeun leres henteu isuk-isuk pan urang teh subuh geus nyaring jam 3 geus gugah setengah 4 geus gugah langsung ka cai kiih hungkul geus dicai teh langsung urang teh hees deui tarik selimut peureum mong adan subuh teh punten masyaallah tabaraka urang di mah gertol langsung pan nyamperkeun Magicom nyetrekeun Magicom geus kitu teh pan teu baleureuf beres subuh teh ieu teh panangan teh jeung sampean teu baleureuf sasapu urang teh kieu nyayogikeun tuangeun 6:30 budak rek ka sakola ayeuna salaki urang rek indit ka pangdamulan geus talahar ece mah pan candah leres henteu Gusti ya Allah meuni sangsara urang dieu geus kitu teh kumaha jam 8 teh urang teu cicing keneh wae kuprak kepruk teh di luar ripuhna kabina-bina datang teh beurang paling baten nonton sinetron bari sakedeung nonton antv film India ece osok nonton India osok sabenerna mah eta teh lagu-lagu India teh asalama ti Sunda asalama bisi majarkeun bohong ku abdi lagukeun kieu kore debe gaya apa tahu ya ro temani ge gaya mun atel mah garo asa kitu kan teh teh lagu Sunda dibawa ka India ka ditu Gusti ya Allah ya Rabbana karim ece urang teh pan ripuhna kabina-bina ngan karipuh ka hesekna ece punten kumaweulana ece kanjeun salaki jeung anak eta berbuah hasil buktosan surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal aminan cepan ku abdi titah diaminan amin ya Allah ya Rabbal Mata ku baik doakeun kieu mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana karim ya ibu-ibu nu hadir sing dipanjangkeun yuswana disehatkeun salirana diseukeun rezekina
teu nyambung amin kitu mah. Ece teh ibu ibarat alok abdi dalangna. Ai alok kumaha ceuk dalang. Jadi kieu amin teh amin. Siap. Sok kami doakeun deui. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi ibu-ibu udah hadir di tempat mugi dipanjangkeun isuana disehatkeun salirana diseureurkeun rezekina. Aduh, hakeun mah kamar karpet dan naon. Surga bagian kersa keur ibu-ibu. Capek kau mengandung, mengandung lagi melahirkan, mengandung lagi melahirkan. Sabaraha budakna? Sabaraha? Opat lain tilu panu dua mah kemar nu hiji mah gebrol langsung kemar dua. Masya Allah tabarakallah ripuh ibu sadayana tapi punten ganjaranna wungkul keur ibu-ibu kawit enjing-enjing nepikeun karep sare deui ganjaran wungkul keur ibu-ibu alhamdulillah. Ngan sakali we kieu ibu wani nyentakan jadi salaki, ibu wani pulatat-polotot ka salaki, wani ayeuna ngajahatkeun jadi salaki. Punten ibu seluruh amal ibu tikawit enjing-enjing nepikeun ka sore dihapus dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Osok urang dieu nyarekan salaki osok. Bulatat bolotot ka salaki osok. Ngalawan ka salaki osok. Namun osok wae urang dieu. Jalan-jalan ka Banjaran, naik beca kehujanan, pengajian osok pengajian kasalaki anger ngalawan. Gusti lamun urang wani weh ngalawan sakali kana jadi salaki seluruh amal urang dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Jadi ece teh ulah ieu kudu hideng. Neng Wita kieu ye ibu-ibu kieu ciri isi soleha mah kieu di mana salaki uih tipang nyabaan uih tipang damelan tah ibu-ibu teh kudu buru-buru ngadangkak ngadangukeun cariosan salaki lain ngadangkak mih. Astagfirullahaladzim kalakah ngadangkak salaki uih tipang jauh kyo jeung salaki teh woi aya bakakak hidung puting-puting jadi bakekok subuh jadi bungaok eta teh kalakuan cenok Gusti Allah aya cenok oh asup surga cenok masyaallah tabarakallah lain ngadangkak teh ngadangukeun cari salaki kade dangukeun heula kurang teh tuh kembali lagi Masya Allah tabarakallah ke pokok utama bahwa kewajiban salaki teh teu meunang neungeul kanu larai boleh neungeul ngan syarat tadi teh di mana ayeuna istri tersebut nolak kanu jadi salaki alim diajak hubungan suami istri nolak we. Nah di mana geus nolak itu la'anat hal malaikatu hatta tusbiha malaikat ngalaknat Allah jeung malaikat ngalaknat ka ibu-ibu anu samode kitu nepikeun ka nolak kanu jadi salakina nepikeun ka subuh-subuh cekil mah nepikeun ka salaki nanya deui kan jadi pamajikan lubar tina laknatna Allah jeung malaikat dangukeun tah Pak osok ditolak ku salaki ku pamajikan osok dara osok cenah teh ibu osok nolak ka salaki osok Gusti ya Allah dosa tak kade geus ti penting ayeuna teu meunang nolak kudu hideng ibu teh tawisan bade kitu sakalian ulah kagok naon sababna ganjaran wungkul keur ibu-ibu nu samodeh kitu masyaallah. Neng Wita sareng Amunyadi niatan nikah teh hiji urang ibadah nu kadua ingin mencetak keturunan soleh jeung soleha. Kieu ce urang akurkeun penting ayeuna lamun ece hayang boga budak anu soleh jeung solehah katut Bapak hiji di mana tempona engke malam Jumaah tos sumping dina waktosna wengi hiji ece teh kudu wudu heula kade tah osok tara osok wudu heula tara osok tara hiji wudu heula ieu mah rek sare teh punten Gusti ya Allah ya Rabbana Karim lain wudu pelembab dipake Gusti ya Allah obat nyamuk ditaplokeun puguh tu salaki teh utah-utahan wae kelek ka mana wae di dieu hileud nahun ngajeplok Gusti leuheung lamun seungit bauna ka bina-bina wae hiji eta
puntennya ya nu kaduana di antawisna tos wudu urang teh maca Quran heula Bapak satamatan bangsa ajengan satamatan tah kantos tak can bu urang ngos Quran satamatan bade hubungan Gusti abdi ge pernah ngasaan tah jeung pamajikan oh ceritanya geus wudu terus cenah atuh kitu mah kayak urang ngos Quran nya auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ditingali teh pamajikan Gusti ya Allah teu kuateun eta teh pamajikan ustad komo ece maca Quran heula kulhu teh 3 kali jadi tah Amulyadi beres kulhu kieu ya carana ku abi praktekkeun lamun urang hayang boga budak nu soleh jeung solehah punten da piki majoran nah ece bobo ti payun kieu salaki di luhur kita beres wudu beres ngaos kulhu 3 kali langsung bapak teh kedah ayeuna ngaoskeun takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gorowok cek pamajikan teh naon cenah parek dikurbankeun lain nek dikurbankeun parek mencetak putra putri nu solehah teh urang teh beres ngaos takbir bapak terus tahlil waduh cenah ai tahlil atuh meureun parat mika subuh hayam kongkorongok manten tong tahlil nu panjang nu ponok we kumaha la ilaha illallah 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 gorowok cek pamajikan teh naon pacenang geus maot lain geus maot rek mencitak keturunan soleh jeung solehah beres gitu dari ngadoa Allahumma janibni syaiton wa janibni syaitona ma rojaktana derweh di dinya geus pertengahan bapak tengah geber siga doma di manian poe Jumaah aos dirinya Allahumma ja'alin nutfata dzurriatan thayyibah Pak osok utara Bapak osok utara gitu oh tara cukup alhamdulillah ceuk nah hate eta ece osok alhamdulillah tara nah hate alhamdulillah kade urang teh kudu nganungkeun teh sanes ka Allah hungkul ka salaki ge sami nuhunkeun gorowok cia cek kieu Bapak cenah nuhun pisan nya panya tos dipasang kanikmatan Allah cenah ngalakuan Bapak osok tara gitu cek salaki ke sarua ka pamajikan mah nuhun nya mahnya Allah tos masihan kanikmatan ngalakuan mama nuhun mama duh ece teh kudu kitu cium tarang salaki teh cak osok tara ih eta teh ganjaran hungkul kade cek kol ulama nyarioskeun di mana ece nyium tarang sakali sakali weh nya dicium ku ece dicium punten eta teh sarua jeung nyium hajar aswad kade tercatat kaparengan salaki urang kulit rada hideung oh iya hajar aswad teh meureuntah corok-cok tah ku ece teh sakali nyium tarang salaki sarua jeung nyaena nyium hajar aswad ulah salah reungu siga nini di abdi cenah aki ka diheula sakodong aya naon ini kieu cenah niteh geus pangaosan beuteung jeung ustad kumaha kitu cenah nini teh yang ganjaran ieu we nyium hajar aswad ka Mekah ge acan cenah atuh nyium-nyium lah aki we nya nyium eta tarang we sakodong jenggut ku aja teh seak wah kieu tah aduh kunaon atuh ni cenah teh ganeng tong ngomong langsung celenguk tah kep balik ti dieu praktekkeun ku sadayana paling kieu cek salaki teh waduh pamajikan jadi edan kieu cenah ya oh da eta ngajeng usan opik kitu di Sumedang jadi we ebel cenah Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta teh ganjaran teu pira canak we poe Jumaah pandanganna wih Jumatan di canak pandanganna lep mangga calik kitu kudu nama osok tara ka salaki kitu
Gusti mung kalimah mangga calik ulah dicana ka Jawa sabab tinu age di Sunda ka Jawa menjadi o teu pagah teu puguh monggo can ge acan teh colok Gusti ya Allah ya Rabbana Karim ieu mun salah kirek angkat Jumatan sayogikeun sorbana sayogikeun sarungna kade eta teh osok tara kitu ku sorangan we Gusti tak mah poe Jumat tak enjing tanya sekali Jumat ya sok praktekeun kitu sayogikeun ku urang teh bapak mangga atuh geura angkat angor sukanana dari tadi anggo budak digiwing kieu keluar tina Bang Barung imah baledo ku urang salaki urang ku naon ku doa lain ku ketel lain ku naon lain ku batu lain tapi ku naon ku doa assalamualaikum bapak kitu cek urang teh osok tara kitu salah kita Malik waalaikumsalam mama budak dicana ke masjid senadiu beres di masjid urang Jumatan salaki urang ece tos siap nalawang pantok kieu assalamualaikum bapak canak pananganana lep mangga calik heula aya picareuseun sakedap aduh pantes lamun teh mah kitu praktekeun ku urang dieu geura sok salah kita calik we kieu nya ece kieu carana kudu cicing dinu lahunan salaki iya Pak hampura mamanya Pak tujumah kamari kajumahayan mama teh loba dosa mama teh sok polotot ka bapak hampura bapak osok itu orang tara Gusti ya Allah ya Rabbana Karim praktekeun Acek salah kita sarua diusap menjadi mastaka aja teh kieu. Mak. Dihampura cenah ku bapak sarua ngan bapak ge ngeta hampura we ti mak. Bapak teh loba nitah ka emak, isuk-isuk berang-berang puting-puting sore-sore isuk nitah ka emak. Hampura pisan mah urang silih nubarkeun dosa urang teh mah. Ceurik menjadi salaki, pamajikan ceurik katingali tu budak di juru di ditu. Cek budak teh, "Duh, emak jeung bapak kerja rableh cenah itu ya." Jengut budak lap ujang hampura dosa emak jeung bapaknya sok loba tutah titah ka ujang deuh lamun poe Jumaah kitu nikmat minimal sabulan sakali urang cek kitu osok tara pek praktekeun ta Jumaah ke Gusti ya Allah ya Rabbana Karim kade Jumaah teh siapkeun tah duit keur si koropak ku urang teh kade oleh di abdi panaya Pak kade rasa kedeung naon mah pek Jumatan ieu duit 5.000 keur si koropak canak misalna kieu teh gorok di pamajikanana cenah Pak kade hilap cenah angsulna 4.500 nya kudu ngangsuran ka satu kana koropak mah nya tuh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim eta teh sebabna mau idoh atanapi contoh jadi anak incu urang sadayana ngeri ningali sim kuring loba anak teu hayang suntangan kana jadi indung jeung bapana alatan naon alatan jadi bapakna tegesna nya kolotna tara silih suntangan kana jadi indungna Masya Allah tabarakallah eta teh contoh nu sae keur saha keur anak incu urang sadayana insya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik lajeng nacarios kumaha atuh kewajiban anu janten salaki kana janten garwa teh kadenya masihan ilmu na jam mimiti jampe wudu jampe adus eta teh kudu dibejaan jeung jampe salat kade ece osok ditaros tara ku salaki apa teh jampe adus osok tara maka dia heula sakedeung naon bapana nek nanya cenah abah teh ya naon apa jampe adus ya lagi adus tuh apa we jampe adus mah jisok atuh bapak yang ngadengikeun kieu nah we tuh Gus lali rokmil hadasi akbari rok ataini mustaqbil kiblati ma'mumah lillahi ta'ala mah jampe adus jiji kadinya geura sok naon jadi kadinya lima sakai deui sakai deui nah we tuh Gus lali rokmil hadasi akbari rok ataini lillahi ta'ala salaki kagok edan Allahu akbar ulah nepikeun ka kitu kade kewajiban salaki mun salaki tak apal bejaan ku urang hal anu sepele tina wudu jeung adus wayahna urang kudu apal naon sababna lain dipasian ayeuna tuangeun bae tapi ilmuna ku urang kudu dipasian naon sababna bising jaga di akhir urang pipisahan antawi salaki jeung pamajikan kolot jeung jadi anak urang sok sieun jaga di yaumil akhir teh kitu mata kalimana wa kulluhum adun kabehana bakal jadi musuh lamun teh mah di alam dunya teu babarengan dina hal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah kewajiban salaki. Terakhir, kewajiban ayeuna bojo wihkeun kanu janten salaki.
idza nadorta sarotka ilaiha wa in amartaha atau anka wa in gibda hafidotka fi malika wa nafsiha. Kewajiban aina bojo kanu jantan salaki teh di mana ditinggal kanu jantan salaki sing ngabungahkeun kan deh. Ece ditinggal ku salaki kieu, uce teh sing bingah, sing ngabungahkeun salaki. Neng, punten Neng Wita sareng Amu Yadi. Neng Wita ditingali ku Amu Yadi. Cek Neng Wita teh. Oh. Cek Amu Yadi. Oh. Cek Neng Wita. Tah, sing ngabungahkeun minimal sos kitu we. Ulah siga urang Sumedang ditingali ku salaki kieu. Naon ningali wae Bapak, rujit. Lain rujit. Eta teh ganjaran lamun urang hiji ditingali ku salaki tos panen pahala. Lamun ece ningali salaki tos panen pahala. Tingali wajah-wajah salaki urang karipurna. Bapak punten tingali tah wajah pamajian urang keur sare tingali ku urang. Ibu osok tara ningali wajah salaki keur sare osok. Tingali ku urang kieu. Gusti Allah ya Rabbana Karim. Ieu salaki abdi Gusti meureun capek isuk-isuk nepekeun ka sore digawe Gusti di sawah. Ieu kesang menilu teh kieu Gusti. Enggak urang teh nyanak. Lap entong tisu alus teuing carecet. Usap urang teh kieu osok usap kesang salaki tara. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Bapak tingali ayeuna wajah suami wajah istri urang tah. Tingali hijau rezeki. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Ieu teh pamajikan abdi. Ya Allah meureun capek kumaula kanu jadi salaki jeung jadi anak teh Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Nepikeun ka sarena Gusti calawak kieu. Kajabat teh calawak teh kerek di Gusti sarena teh meureun capek jadi pamajikan teh. Nuhun Gusti abdi tos dipasihan janten garwa. Tah timbul bedinya syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sakedik kewajiban aja mah tingali wajah ayeuna salaki sing ngabungahkeun nu kaduana di mana dipiwarang kuno janten salaki teh kumaha sing nurut sing patuh terkecuali parentah salaki bertentangan sareng agama. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terakhir isim guring bener urang nyawer bener nyawer siaos nyawer mun teh urang ku sholawat teh nyawerna masuk sadeunanya. Ibu sana hormateun sim kuring cekap banten di sim kuring sakitu mudah-mudahan agung manfaatna khusus kanggo sim kuring atau umum kanggo sadayana khususna pisan kanggo dua panganten nyata Neng Wita sareng Amu Yadi. Terakhir di sim kuring mangga urang ngaredeg sadayana urang sarangan mahalul qiyam. Mangga tatih sadayana. Sok sadayana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Angkat pandangan sadayananya abdi ngadoakeun ka urang dia khususna